aya milik euy. Milik naon ieu teh? Oh, ti orang baik. Tina naon ieu teh merena? Dina Facebook. Oh, lewat ieu jalur langit. Wah, anu mere. Heeh. Nah, itu sabaraha? Tah duka masalah teh ieu titipkeun cenah ka kakek. Oh, ieu teh kumaha mah keur kakek abeh maksudna? Lain jadi dibagi rata. Jeung si Abah. Heeh. Oh, Abah aya milik tuh. Alhamdulillah kakek. Ya teh kudu disarwakeun cenah. Disarwakeun ulah aya nu kacoceng ulah kurang 1000 oge cenah kitu. Teh. Heeh. Alhamdulillah. Rabbil alamin aya rezeki eta kakek. Alhamdulillah kurang baik kakek. Kudu bagi rata cenah kakek. Hitung heula Abah. 100 tabahnya. 150. 200 bah. 200 alhamdulillah rabbil alamin kakek. Berarti sabaraha ewang bah? Hah? Berarti sabaraha ewang? Berarti 100 ewang beureun kakek. Abah dinya sok bedinya Abah. Sok kakek. Alhamdulillah rabbil alamin. Kudu jelas wae. Tah Abah. Benar bagian Abah? Tuna. Oh, atuh goblok ah. Mun kasieun teuing. Urangnya. Tah kitu. Tah ieu Abah. Nya. Tah meureun ieu tah hiji dua tah ieu urang. Tah adil. Adil kumaha kakek? Adil meureun 100 ewang. Ari urang mau ukur 2, ari mana sabaraha hiji atuh pangitung ka coba kakek mana mah loba nih. Hitung Pak Abah. Loba. Hei. Dasar dua keneh. Hiji. Gendep. Hah? Hitung rasok hitung. Heeh. Hitung ku Abah sok sabaraha hiji eta? Hiji, 2, 3, 4, 5, genep. Naon kitu? Ai urang ukur 2. Nah hayang kumaha atuh Abah teh mah? Eta maneh genep, eta genep maneh ari urang 2. Naonan maneh teh kakek. Sing bener hitung teh atuh. Jadi Abah teh yang sarua. Atuh yang sarua. Eta kadengan eta. Tah, kitu meureun nya. Loba Abah ge insyaallah apokana mah. Nya loba. Aduh kudu adil nana geus pamere ti ditu. Oh benar kitu. Tanya geus Abahnya jadi adil meureun aya kitu mah. Tah kitunya Abahnya. Adil kumaha kakek? Hah? Ari anu biruna mana tuh nu urang ieu teh? Tuh, nya serba salah jeung si Abah mah ya Allah aing mah. Nah kudu kumaha atuh teh ngabagikeun. Hiji, 2, 3, 4, 5. Ari eta sabaraha kakek? Tilu siki. Tilu siki ke pada eta mah berharga li kambariru kabeh nari ieu mah teh. Kieu cepat. Teu geus cenah ngabagikeun teh. Kieu atuh kieu di. Aduh ya Allah aing lieu. Sing bener atuh ari ngabagikeun ai. Amanat kudu sing bener. Bingung aja si Abah kudu kumaha. Kudu adil teh naon oge. Ari maneh teh adil nih eta. Serba salah ieu Abah mah kudu kumaha. Geus kitu tah nu biru hungkul atuh kitu tah urang ieu sarua-rua keneh. Teu, ieu mah kur 2 kakek. Ari eta sabaraha hiji coba urang hitung deui. Hiji, 2, 3, 4, 5 genep. Tuh, aing ari ieu kur 2 naon-naon sabaraha teh. Pan eta geus sarua 100 keneh ya Allah. Aing Abah teh kumaha teh? Ieu 100, ieu 100. Cek urang we kieu atuh ka aya yang anu eta mah loba mah. Nah meuni kabina-bina teuing tah geus. Sok ijab kabul. Hai nu jak ibu anu biruna atuh dekat cokoti kumaha eta? Mana? Aduh, ampun ya Allah kieu atuh geus lah. Rudet aing tah. Geus kitu. Aing kabagan 2 keneh mah geus teh kopae keur maneh aing. Naon teuing? Enggak tah. Iya. Urang kabagan 2 keneh mah aing maneh loba ari bang 2 siki geus balik aing. Adil. Aduh nyebut teu adil di kantunya bisi pajarkeun urang ka eta 100 tah. Tak ieu 50 tuh nya. Urang hitung ieu mah 50, 60, 70, 80, 90, 100 keneh. Ih heran aing si Abah mah. Abah aya duit atuh arek dibawa moal teh. Mun moal ku dipesakan tah duli teuing. Jor wae lah kitu. Rudat membagikeun jeung kitu mah. Kudu ka pamajikanakeun. Kieu mah rudat jeung kitu patutna mah beres. Teu ngarti. Tuh aya nu meres sama kakek teradil. Coba teradil wae unga-unga. Kamari kitu teu adil deui. Daripada kitu mantok kakek aing mantok geus. Mantok.